Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tajwid pasal kedua ayeuna pasal katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu bade mertelakeun hukuman nun paeh sareng tanwin. Ari huruf hijaiyah anu 28 eta kabagi 4 bagian. Hiji idhar, 2 idgham, katiluna iqlab, kaopatna ikhfa. Karena cekoidah linuniin taskun walid tanwini arba'u kamin fahud tabyini. Hukum nun faeh jeung tanwin katetepan, hukum 4 kedah nyekel pertelaan. Kahiji idhar. Idhar aya idhar cek lugot, aya idhar cek istilah. Ari idhar cek lugot nyaeta al bayanu hartosna kadar-kadar jelas. Jadi asal anu jelas we naon wae perkara anu jelas disebut bayan atanapi idhar. Oge kaduana cek istilah. Ari ngaran idhar cek istilah wa huwa ikhraju kulli harfin mim mahrajihi, anu hartosna ngaluarkeun saban-saban huruf tina mahrajna. Ari huruf idhar eta aya genep. Hiji hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 he, 5 kho, genep gin. Patokanana di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan. Salah sahijina huruf idhar anu genep maka macana kudu dijelaskeun. Contona nun paeh mayunan ha yan hauna, jelas yan hauna. Tanwin mayunan alif rasulun amin, tanwin mayunan alif rasulun amin. Karena cekoidah fal awalul idharu qoblal ahrufi lil khalqi situ rutibat fal ta'rifi. Kahijina kudu idhar masing terang dina huruf halak nugen nepek pilang. Hamjun pahaun suma ainun haun muhmalata ni suma ghinun khaun. Hamzah jeung ha ain jeung he tececekan tambah 2 khogin pada dicecekan. Kadua tina pasal katilu nyaeta idgham. Idgham sami aya anu cek lugot nyaeta idkhalu syai'i fi syai'i, anu hartosna ngasupkeun hiji perkara kana perkara anu sejen. Ari ngaran idgham cek istilah nyaeta iltiqa'u harfin sakinin bimutaharikin bihaitsu yasironi harfan musadada yartifa'u lisani indahu irtifa'atan wahidatan. Hartosna patepungna huruf paeh jeung huruf anu hirup sahingga ngajadikeun huruf anu ditasdidan sarta narima kaluhur letah dina nalika ngucapkeun huruf anu ditasdidan kalawan sakaligus. Ari hurufna eta aya genep dikumpulkeun dina pangucap yar maluna. Hiji iya, 2 ro, 3 mim, 4 lam, 5 wawu, 6 nun. Karena cekoidah wasani idgham bisitatin atat biar wasani idgham bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Kaduana kudu idgham kanu genep dina lapad yar maluna anu tetep. Ari idgham dibagi 2 bagian. Hiji idgham ma'al gunnah, kadua idgham bila gunnah atanapi idgham bigoer gunnah. Ari huruf idgham ma'al gunnah eta aya 4 anu dikumpulkeun dina lapad yanmu. Hiji iya, 2 nun, 3 mim, 4 wawu. Patokanana di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan salah sahijina huruf idgham ma'al gunnah anu 4 maka macana nun atawa tanwin kudu diasupkeun kana salah sahijina huruf idgham ma'al gunnah anu 4
sarta make gunah. Contona aya dina sakalimah ngan teu aya dina sakalimah ngan aya dina dua kalimah hungkul. Contona nun mayunan ya dibacana mayyakulu, tanwin mayunan iya. Contona wabarkun atanapi wabarkuy yaj'alun, wabarkuy yaj'alun karena cukong idah. Lakinaha kismani kismun yudgoma fihi bigun natimbian mu'ulima, tapi nu genep bagi dua bagian idgoma al gunnah yanmu sabagian. Patokanana di mana-mana nun pae mayu atanapi tanwin dina sakalimah maka macana ulah diidgomkeun tapi kudu diidharkeun. Patokanana diulang, patokanana di mana-mana nun pae atawa tanwin dina sakalimah maka macana ulah diidgomkeun tapi kudu diidharkeun. Contona dunya sinwanin, ieu mah kudu diidharkeun. Nyage nun pae mayunan iya atanapi tanwin nun pae mayunan wau. Karena cukaidah ieu kaidah kanu ieu ila idza kana bikil matin fala tudgim kadunya summasin wanin tala, anging lamun nun pae tengah kalimah cara dunya sin wanin tah idgom ulah. Kaduana idgom bila gunnah, bagian kadua tina idgom nyaeta idgom bila gunnah atanapi idgom bigoer gunnah. Bagian kadua idgom bila gunnah atanapi idgom bigoer gunnah. Anu hurufna aya dua nyaeta lam sareng ro. Patokanana di mana-mana nun pae sareng tanwin mayunan salah sahijina huruf idgom bila gunnah anu dua maka macana kudu diidgomkeun tapi henteu make gunnah. Contona henteu aya dina sakalimah ngan aya dina dua kalimah hungkul. Contona nun pae mayunan lam nun dua kalimah walakin la yash'urun dina tanwin hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin henteu maca hudan tapi hudal lil muttaqin. Nun pae mayunan ro mir rabbihim, jadi ro na diambil karena nun digunahkeun dimasukkeun jadi mir rabbihim. Tas tanwin ghafurur rahim, henteu ghafurun rahim tapi ghafurur rahim. Karena qaidah kanggo ieu idgham bila gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamu bi ghairi gunnah filami waro summa karironna. Kaduana idgham henteu make gunnah dina lam ro bulak balik sing merenah. Eta bagian idgham. Nu katilu nyaeta ihfa. Dina nu katilu iklab. Nu katilu teh iklab. Katilu iklab. Iklab sami kabagi dua cek bahasana, cek lugot sama cek istilah. Kami cek lugot tahwilus sayyi an wajihi, harusna minahkeun perkara tina jalana perkara. Istilahna ja'lu harpin makana harpin ma'a mura'atil gunnah. Anu hartosna ngajadikeun huruf tina tempatna huruf anu sejen sarta ngaraksa kana gunnah. Ari huruf iklab nyaeta mung aya hiji nyaeta ba. Patokanana di mana-mana nun pae atawa tanwin mayunan ba maka gantikeun nun pae atawa tanwin kana mim sarta kudu make ihfa. Contona nun pae mayunan ba yan bagi tapi dibacana harus yam bagi soalna naon ditukerkeun kana mim.
Terus hiji deui min ba'di jadi bacana mim ba'di. Terus tanwin sami tanwin dina ain di dia mayunan ba. Sami basir karena cek qaidah. Wasalisul iklabu indal ba'i mimma bigunnati ma'al ihfa'i. Katiluna iklab lamun nyandingan ba. Nyandingan nyaeta ngarempetan atau napi nyandingan bergandengan. Gantikeun kana mim gunnah campur ihfa diulang. Wasalisul iklabu indal ba'i mimma bigunnati ma'al ihfa'i. Katiluna iklab lamun nyandingan ba gantikeun kana mim gunnah campur ihfa. Eta kanggo bahasan tajwid. Tilu heula engke dilajeng deui kana ihfa.